Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Andika si gelang wesi langsung nyiak berem bangetna. Harita ngalengkah maju bari terus carita ka Manggali. Si laing lancang jeung kurang ajar sagali. Wani nyarita kawas kitu patut ka dewek teh. Anak saha teh? Dewek teu tarima deuleu sia. Carita si lain mangrupa panghinaan ka dewek sia teh gali. Si lain kudu narima kana akibatna deuleu sia. Mangklu kawas si lain mah kudu dipodalan ku dewek sekalian sia. Ya, saudara Prandika akan melakukan tindakan membinasakan saya yang sudah menggeing kesadaran kepada saudara. Bukannya menerimakeun, ini mah malah akan melakukan tindakan. Emangnya si Jawara Idaman akan menjadikan takut? No bro. Tidak ada dalam kamusnya bro, si Jawara Idaman akan takut. Kalau memang mau melakukan tindakan, maka si Jawara Idaman juga akan membela diri. Tidak akan cicingan, bro. Ayolah, kita bertarung, bro. Tatang tuanya, kalau saudara Prandika yang kalah bertarung, maka saudara harus mengundurkan diri dari Pupu Lembur. Ieu mangertos? Prandika langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan ka Manggali. Tapi Cacan oge ngalakukeun gerakan harita aya ciri anu ngajelas datang satulusna nangtung di gireun Manggali. Jirim anu anya datang teh tetela geuningan baraya nang bule. Harita Manggali ngawanuhkeun heula nang bule ka Prandika si gelang wesi. Saudara Prandika, menjadikan jangan kaget yang datang dan menangtung di samping aku ini adalah ini keponakanku Aloku yang namanya Nang Bule. Jadi sekarang mah ya kalau saudara Prandika mau bertarung, lawan saja nih. Ini Aloku Nang Bule. Dina karakterna yang buana putih, harita sikap jeung carita Nang Bule tenang, ditujukeun ka Prandika si gelang wesi. Sakumaha nu tadi terus dicarioskeun ku ieu Mang Abi? Memang leres sih Kang. Janten para warga ieu lembur teh aya dina katenangan. Ulah dibeungbeuratan ku aturan-aturan katang tuan anu saukur daunkeun Kang nyusahkeun ka para warga gitu Kang. Kedahna oge Pupu Lembur mah tiasa ngasejahterakeun wargana.
wargana kedah dibikin nyaman aman gitu tanya terus ukur mencingkeun diri pribadi Kang gitu tah Kang Prandika kigana dulu Kang Prapret-prot bener buki bedah amarahna Prandika si gelang besi lantaran nanggule budak satepak geus wani mamatahan ka dirina Prandika si gelang besi neuteub seukeut ka nanggule bari nyarita budak sacepak ka wasi lain geus wani mamatahan ka dewek sia kurang ajar si lain bener-bener lancang jeung kurang ajar sia nanggule mang kalau kawas maneh geus moal diberi ampun sia ku aing ngunghak sampela ka dewek sia nganu hati si lain bakal binasa ku leungeun dewek lang bule eta katong ulang ti dewek mah teh badangok sia nang bule ngalelet ka manggali terus ngomong lalaunan jangan mang langkung saya mang mah mundur memang lah sawias ku abi mangnya mang mundur suhnya dan aku abdi di sing hareupanana ieu si Prapret-prot si Prandika teh mangnya manggali samemeh mundur masih kene sempet nyarita ka Prandika si gelang besi hey bro kamu harus menjadikan tahu Prandika aku si Jawara idaman berani bertaruh bahwasanya kamu tidak akan menang sia tidak akan menang bertarung melawanan ini aloku nang bule malah kamu akan menjadikan menyandangan Wibirang because karena kalah dalam pertarungan kalau you tidak percaya silakan untuk dicoba dong mang mundur dulu ya nang ya manggali ngagajang luncat puluh ke tempat anu rada anggang ngabaur deui jeung para warga anu nyaksian kana lumangsungna kajadian Prandika si gelang besi molosotkeun gelang besina leungeun anu kenca molosotkeun gelang besi dina leungeun katuhuna sedengkeun leungeun anu katuhu molosotkeun gelang besi dina leungeun kencana leungeun kenca katuh Prandika geus nyekelan senjata gelang besina gerakan Prandika kawilang cepet da puguh geus kalati asa dina ngagunakeun senjata gelang besina bari museukeun paneteupna ka nang bule harita Prandika si gelang besi ngumbar caritanana perhatian ku si lain nang bule sapasang leungeun dewek geus nyekelan senjata gelang besi deuleu ku sia mangkalu kawas si lain moal make kudu hese ke dewek dina mangsana ngabinasakeun si lain nang bule kurang ajar sia cukup ku sababaraha geprakan mangka si lain bakal ngababatang jadi bogang sia badan si lain bakal katembus kudua senjata gelang besi dewek jadi si lain montong kadohong mun sakedeung li bakal modar rasana bule nang bule dina sikapna anu tenang terus nyarita henteu kedah ngaheulakeun nyarios Kang malagi urang mah teu tiasa waka masikeun ngeunaan partina manusia mah Kang malagi eta mah sanes hak urang Kang Prandikanya ya montong loba matos ya da bule tardas ya senjata gelang besi dewek
Prandika segelang besi ngagerakeun sapasang leungeunna. Dua senjata gelang besi ngablasat ngurubuk muru kalabah tangtungan badan lawan. Nang Bule teu ingkah di tempatna. Waktu dua gelang besi anu ngablesat ngurubuk datang, harita Nang Bule ngagerakeun sapasang leungeunna. Blesat surubuk sakieu kep. Dua gelang besi lawan geus aya dina cekelan leungeun kencakatu Nang Bule. Harita Prandika si gelang besi jadi kaget jeung panasaran. Sabab Nang Bule tanpa ingkah di tempatna bisa lewat dua gelang besina. Harita Prandika ngagunakeun deui opat gelang besina bari ngagero. Cara sia rasakeun sareng Bule opat gelang besi deuk. Opat gelang besi senjata andalan. Harita ting bersat nyurubuk muru kalebah tangtungan badana Nang Bule. Ngarah kana sababaraha bagian anggota badana. Nang Bule masih tetep teingkah di tempatna. Harita ngagerakeun leungeun kencakatuhuna anu nyekelan gelang besi senjata andalanana. Digunakeun pikeun ngabendung opat besi anu datang. Besat suruk tang. Opat gelang besi pada lagragan kana taneuh dina kayaan geus marenyon. Puguh we Prandika si gelang besi jadi kageteun bari merhatikeun nuju lawan. Harita Prandika ngomong dina jero hatena, urang ajar ieu mangkelup teh. Kacepetan gerak kekuatan talaga lapisan si Nang Bule nyata di luar dugaan aing. Opat senjata gelang besi aing bisa dibendung ku gelang besi aing keneh. Aduh aya dina sapasang leungeunna. Aduh lagragan kana taneuh dina kayaan parenyon deui. Tapi aing masih kena penasaran sia. Kalah kumaha oge aing kudu mampu ngabinasakeun si Nang Bule anu geus langsang jeung kurang ajar ka aing si wabalak. Prandika segelang besi saya gade diri pikeun ngagunakeun senjata gelang besina. Kajurung kurasa panasaran harita Prandika langsung ngagunakeun genep senjata gelang besina. Sapasang leungeunna masing-masing nyekelan 3 gelang besi. Prandika ngagerakeun sapasang leungeunna bari ngagero. Si lain bakal roboh sareng Bule, urang ajar, koplok. Tanah genep gelang besi dewek sia. Belesat seruk genep gelang besi ting belesat nyurubuk muru kalabah tangtungan badan Nang Bule ngarah kana sababaraha bagian anggota badana. Kacepetan gerak sapasang leungeun Nang Bule jeung leuwih cepet gerakanana. Mangsa gelang besi dina cekelan leungeun kencakatuhuna dipake ngabendung genep gelang besi anu ting belesat datang. Belesat suruk sakiuk tang. Genep gelang besi pada lagragan deui kana taneuh dina kayaan parenyon deui barayata. Prandika ngahulang senjata gelang besina geus beak. Sedengkeun Nang Bule harita gelang besi dina cekelan leungeun kencakatuhuna dibantingkeun kana taneuh. Plus 2 gelang besi amles kana taneuh jero nakelan. 2 gelang besi geus teu katingali. Sakur anu ngabandungan kana eta kajadian puguh we pada karageteun. Ningali kana kajadian lumangsung harita manggali ngarasa kurang sugema mun henteu ngomong eta manggali teh.
nya harita manggaring nyarita semua anu ngagero. Hey, Prandiko, bagaimana kumaha kamu teh bro? Malang haulang kebingungan seperti begindang ye. Kamu mah cuman punya apa senjata kawas anu heueuh nya merupakan senjata andalan, tapi mana buktinya dong? Prandika atau udah bertarung kamu mah malah menggunakan gelang. Aku kan sudah mengomong sama kau, jangan cobra-cobra bertarung melawan nang bule mah bro. Sebab kamu akan menyenangkan Wiwirang Prandikau. Coba kalau sudah kebingungan begini, kamu mau ngapain sih? Prandika si gelang besi masih kena ngahuleng bangun anu bingungan. Dengkeun daeng silaba si Badik Sakti jeung Rojali si Golok Bayangan kitu deui sambada si Baliung Maut geus teu pati kaget. Sabab juluanana kungsi ngalaman tarung eleh jajaten kunang bule. Iwati Sin Ciniang si Pedang Langit anu can kungsi panggih jeung nang bule mah. Sedengkeun Prandika dikekeah ku manggali puguwe jadi muncak amarahna. Prandika langsung nantukeun sikepna pikeun neruskeun tarungna ngagunakeun ilmu silatna. Prandika ngawangun pasangan. Nutup seukeut ka nang bule beuy nyarita. Si laing montong bakal ngarasa geus unggul sia na bule kurang ajar goblok. Kurang ajar sia. Beda-beda teuing sia. Dewek caca rumah saya le jajaten deuleu sia aing masih kena buleger deuleu ku sia. Dewek masih kena sanggup pikeun terus kena tarung sete. Saca bakal mangku kabina geus lain sareng bule. Tong nafsu teuing Kang bisi lalah tinggi. Kaditu nanti stroke we. Mangga teu langkung akang eta mah Kang. Ari keukeuh bali neraskeun tarung mah. Abdi mah bade ngancos di Tarajang we Kang abdi mah nya pan akang hoyong tarungna oge mah abdi kedahan onon teh najang di payun sok diantos panalajangna Kang. Yah cadas saja kakek kurang ajar babacok cadas ya. Prandika si gelang wesi maju narajang. Sedengkeun nang bole nu Tarajang harita teu ingkah di tempatna. Waktu panarajang lawan datang nang bole ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan talaga lapisan ngelewatan leungeun masing-masing lumangsung. Prandika kageten dewe. Sabab kakuatan daya pangbendung sapasang leungeunang bule ngajadikeun manehna ngabangkieun munur sababaraengkah ka tukang. Dengkeun nang bule tetep nagen teu ingkah di tempatna. Para warga anu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian jadi kalageeteun. Pada ngalobrol jeung pada baturna ningali kahebatan ilmu silat nang bule. Bibi mah ngarasa aneh eta Ujang. Aja mah teu percaya we bibi mah ningali eta nang bule budak lalaki mangka cumaja. Tapi kemampuan ilmu silatna amoeng geus kaetu hebatna. Pantesan saluruh mah haji encuh. Aduh, ieu budak teh keur kasep teh pangabisana dina bidang silat. Ibi keur ngora we sugan mah ieu.
lamun bapak barudak macam-macam dia ledor sereueun ka mari eta si Prandika jago ngora anu naon teh mun lempang dangah gagah teh bangun anu bingungeun geuningan sigana teh jauh pisan mun dibandingkeun jeung eta mah si Sangkoy halah saukur bisa ngalakoy si Sangkoy mah kitu ngagara-gara ulah gitu teh ngadubi kawin teh sanajan ukur ngalakoy tapi pan aya hasilna ngan memang caritaan si bibi ngeunaan nang boleh memang bener kitu kanyatanana teh Prandika si gelang besi anu galak dung non teh hauk protot teh ayeuna mah pina ngahulang bingungeun alah cikan jeung abah anu cenah mah abah teh runtuk jago bae mod saha bakal jajaten teh wah adi abah mah coba tinggal rasa kaget tinggal rasa aneh deui jajang sabab dulu lawan aya di kampung raja sing ari kajadian waktu si Ujang Kasep nang bule memimpin barisan dan mayuda datang ngagempul ka Pagoda Lintang Jagat aya di kampung raja yang ngagempul barisan Walangkas Jaya tepikeun ka talungna jeung Ki Walangkas malah lang bule cenah mampu ngarubuhkeun Ki Walangkas ngungkulan kana ajen pangadilna lu wadah kuda abah mayo geus bisa masikeun eta si Prandika teh pubulamur si jangkar kehet eta si wawulak danten sakedeung deui ge bakal wiwirang dari paculang da jajang anu matak anu wawi sila botak kasih ngangkulkas si Nyai mah geus kudu mikir lalu ke Tarung Jaya lu kudu dipikir mah iya we masih ulang luar lu terpikir kayak masih lengonya engok pasal engok nah lagi wae ulang teh naon ari si abah kakang elak deui kana masalah cari abah anu dua abah tah kieu bibi mah sebalna panggil jeung si Sabah teh Jang Sangkoy hei kekeh wae hayang kawin ka bibi kawasong deui ketanagaan wae mah kokolot begog teh kayaan bibi masih kene benteng kieu atuh kudu boga salaki kanu letoy kitu mah keulaanan mana huntu geus beres rawes ngan pihak leulegeun ku Lili tapi ari ke teuing mah kita hayang ngawin ka Ece kitu nya sok we urang tumpangan munang boleh eleh jajaten direbuhkeun ku Prandika ya pokoknya mah daeklah dikawin ku abah atuh tumpangan anak itu mah jelas abah anu eleh atuh Nyai sabab abah ge geus bisa bagi anu mangsungna eta Tarung Ujang Kasep nang bule anu bakal unggul mah Nyai geus gede we ngawas-was eta mah Nyai Pelati ke si Prandika si belakok nangkup deh geus saya gede diri itu rek deulikeun calungna si adawa anu keur ngalobrol musulkeun perhatianana ka tempat kejadian katinggali Prandika si gelang besi ngabangun deui pasangan saya gadiri pikeun neuskeun tarungna bari musulkeun perhatian kanu jadi lawan Prandika ngomong dina jero hatena sanajan hate mah aing geus kaengkeupan ku perasaan sentar aing teh tapi aing geus kagok asong aing masih kene penasaran hayangnya horek ngagunakeun jurus pamungkas dibarengan ku kakuatan talaga pisan sapilulah ku aing wirang di kolong satang mun tabikeun ka aing er jajaten ku budak sasabak mah wah cicuna aing mah aing guguran deui aing mun eleh mah wah aing mah
sedang kenang boleh dinasikep jeung carita nu masih kene tenang terus nyarita. Alah, jantan kumaha ya teh Kang Prandika bade diteraskeun tarungna. Ieu mah yeuh Dewek taruh masalah jajaten ku si laing salah bule. Ku dewek bakal dibuktikan si laing sagedeung ni bakal balik ngaran dari salah bule. Percaya kalau omongan aing sia. Oh jadi itu nah dewek make kudu ereh ku si laing. Rasakeun salah bule. Prandika segelang besi majuna raja ngagunakeun curus pamungkasna dibarengan ku kakuatan taraga lapisan sapenuhna. Waktu panalajang lawan datang, nang bule ukur ngagilirkeun badana kagigir. Bari ngabendung panalajang lawan ku sapasang leungeunna. Wayuk sakyuk, krukes. Gese waktu sababaraha detik disanggeus sanga penuh panalajang lawan, harita nang bule ngasupkeun panalajang leungeun katuhuna kana dada lawan. Ngajalikeun Prandika badana ngacengkang reab ka tukang. Sak hiuk cebrot teh. Aduh. Prandika segelang besi ngagronahan ka nyeri bari ngajengkang reab ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedebut Prandika rubuh maring lemah geus teu mampu ngoleal di hudang. Ningali kana eta kaayaan harita opat jago kapercayaan tuah film nyata. Daeng silabasi badik sakti jeung anu sejena meh dina waktu anu barang carangkat nangtung tina diukna. Daeng silabasi badik sakti ngareret ka 3 urang batuna betus nyarita. Wah, kutuk berat. Uluk binasaka. Silang boleh. Kita berempat harus maju bersama. Kalau maju seorang-seorang, tidak ada yang akan mampu kalahkan itu Silang boleh. Ayo kita binasaka Silang boleh, ayo! Harita cincurelat opat jagonan tuan film, saterusna marancukeun tangtunganana di hareupeun nang bule. Sedengkeun nang boleh ningali daeng silabasi balik sakti jeung anu sejena maju babarengan pikeun ngahurup ka dirina. Ayo kita kudu toh, jangan sampai sendiri-sendiri toh, kita berbarengan toh. Harita nang bule jadi boga pamikiran lantaran boga hanca lampah rek ka kampung kabaluyaan kudu bisa sagancangna ngungkulan opat urang lawana. Dumasar kana eta pamikiran haita nang bule nang tukeun sikapna. Nekadkeun dina hatena pikeun ngagunakeun kakuatan puncakna nu disebut ilmu pancer tunggal pungkasan. Parobahan kaayaan dari nang bule jadi robah. Bukna anu beureum je langsung jarocong. Sorot panona jadi semu anu hurung jeung kulitna jadi beureum. Ngajadikeun sakur anu ngabandungan kana eta kajadian pada karageteun. Iwal ti daeng silaba si balik sakti anu teu pati kageteun teh sabab maehna waktu keur tarung ayeuna nang bule kungsi ningali kana parobahan dirina nang bule. Dina karakterna aki buana ireng sikep jeung carita nang bule jadi kasar. Ngabagikeun panentupna ka opat urang lawanna betus carita. Maneh opatan teh rek maju babarengan ngahrup aing anjil. Aduh, aing ye. Jadi ngesang deui aing ye. Hasok teu naon ketang ku aing bakal di ladangan sia. Digejrot ku aing mah. Rek leuwis ti opatan lagi ku aing moal disingkahan anjir. Mun heugap lekarap hayang binasakeun aing mah. Tarungna anu baraleg sia. Montong saukur paalus-alus julus ya. Plok.
Nang bule nyelang ngareret kalebah manggali palitus nyarita. Aing alungan Suluh Garing manggali. Oi, hei manggali, aing alungan Suluh Garing. Rek dijadikeun senjata ku aing. Hasok gancang. Manggali gancang ngalaksanakeun parentah nang bule. Kabeneran digigireun imah aya tumpukan Suluh Garing. Manggali nyokot hiji Suluh Garing, geus kitu gagancangan ngalungkeun Suluh Garing kalebah nang bule bari nyarita. Tangkap deh. Suluh Garingnya nang, ini Suluh Garingnya. Kalebang sekep. Tapi sna kalengan kasunang bule newak Suluh Garing. Nang bule nyarita deui ditujukeun ka 4 urang lawana. Aing mah ngagunakeun senjata Suluh Garing we keur ngimbangan senjata malih opatan mah deuleu aing lain ngagubug lingis, lain ngagubug tumak anjir. Sanajan saukul Suluh Garing tapi ngabalatok kana babatok mah sia. Lumayan oge anjir. Hasok gunakeun senjata silaik opatan teuing haulang kitu sakoplok. Daeng silaba si Badik Sakti ngawakilan 3 urang baturna harita anu nyarita bari nutup seukeut ka nang bule. Ulu kutuk borosol ta? Kurang ajar kamu nang bule. Jangan anggap enteng dulu ta? Hadapi 4 orang lawan. Sebentar lagi kamu akan mati ta? Ayo bersiap. Daeng silaba si Badik Sakti nyabut senjata balikna anu sajena sarua pada mesat senjatana masing-masing. Sinciniang si pedang langit mesat pedangna. Rojali si golok setan mesat pedogna. Sedengkeun Sambada si baliung maut nyabut senjata baliungna. Opatanana saterus langga bagi diri ngatur posisi pikeun maju babarengan ngahurup anu jadi lawan. Sambada si baliung maut jawara Banjar anu bisa ngomong Sunda harita nyarita kanang bule. Selain kalau ngerti salah bule, dewek memang kuseleh cacaten kusilaing Indonesia. Tapi ayeuna kangaranan silaing bakal ngayulan 4 ulang lawan sakaligus. Bisa dipasikeun silaing geus moal mampu ngimbangan dewek. Hatina silaing bakal babatang jadi bugang. Akibatna kakurang ajar silaing sia. Anu geus kaganggu ka pradika pupuy labuh heleng bule. Alah, uni manyun eta ngomong. Si bibir jeding sia. Pupuh lemur gadungan si Prandika mah anjir. Hayang jadi pupuh lemur tapi tebegug nguruskeun wargana. Kala karetnya salahkeun wargana anjir. Ngaranna we di pupuh lemur. Naon anjeun masalah mah sia teh? Dasar si pupuh atah adol anu kitu patut mah sia. Hasok luguan batu maneh nu tiluan syah daeng silaba gancang madu narajang mun heueuh masa begu kabinasakeun diri aing sok. Daeng silaba si Badik Sakti jeung anu sejenna pada ngawangun pasangan. Daeng silaba si Badik Sakti leucup seukeut ka nang bule bari nyarita. Urukutuk berat metlot dasar anak sombong. Alah, aduh logat Sampahiri jeung logat Madura saya. Kamu sudah tidak sabar segera mati. Nang bule, terima keseranganku. Jorela cedong daeng silaba si Badik Sakti maju narajang. Dituturkeun ku curata tilu baturna anu marengan kana panarajangna daeng silaba. Harita nang bule ngagunakeun kahebatan ilmu silatna, kacepetan gerakna meh teu katuturkeun ku kaseuketan panon 4 urang lawana. Panajang daeng silaba leuwih ceula datang
senjata badikna dipendung ditakik ku senjata suluh garingna tapi pada harita